Duh, kumaha ieu teh nya. Jebangkeun ngimaman bagian Haji Mayung ari teu dibecaan bisi kumaha ieu teh. Kapal adatnya saya tahu bisi ngonci masjid yang kumaha nya ieu duh. Sabaraha bingung deh ya Allah. Ari henteu kumaha. Wayahna bedakan deui. Duh. Kumaha nya asa berari pilah hawala lah ya Allah, mudah-mudahan sing bade kasadaran Haji na ieu. Iya kumaha aing baru udah bangunan asa teu beres-beres wae barudak. Asa katida-tida teuing sia teh. Ngulir we neangan buruh we ieu mah, neangan ongkos. Negara we teh garelo ieu mah. Alah, geuning ieu teh Pak Haji teh. Nah, Pak Haji teh cigah keur udud itu teh. Aduh, kumaha ieu teh. Assalamualaikum Pak Haji. Ustad di mana Ustad? Pak Haji, damang. Alhamdulillah Tad. Abi teh ngahaja ka dieu ka Pak Haji. Di mana Ustad di mana? Ngahaja we ka dieu ka Pak Haji aya peryogi abi teh. Sok ngareureuh gua Ustad. Aya naon? Kieu Pak Haji ieu teh aya peryogi. Moal dipiwarang calik heula abi, Haji. Sok atuh sok calik di dinya tah, calik. Pak Haji, kunaon kalau kitu? Mah calik atuh calik. Teu. Kunaon mah tiga nu rareuwas abi mah ka dieu teh hoyong silaturahmi ka Pak Haji. Entot. Ya. Ai mah mah jadi tiga naon ki gawe mah. Ya, aya naon Ustad teh jeung naon eta teh oke jeung ya, naon aya naon? Ieu teh Pak Haji. Heeh, Punten satu acana abi nya. Da ieu teh hasil badami badan tan sadayana nya sareng Bapak DKM. Nya kumaha? Ieu Pak Haji teh panginten ayeuna mah teu janten ngimaman tarawih. Jeung ieu teh. Naon Ustad? Make jeung moal dititang imaman. Situ sapa situ make tajwid, kumaha mun Haji Mayung nyarenteng? Saha nu nahan? Make jeung dicarek ulang imaman. Masalahna naon? Moal nanarepi, moal nanarepi tah. Ija. Doa ge moal saha nu imaman di dieu. Iwati Haji Mayung anu genep kali moal hajina. Teu sopan situ make tajwid, situ boga alak si Raja TV. Sia, ngas ya koing. Awas ya koing. Lamun Haji Mayung ge nyarenteng, saha nu nahan? Sia, sopan situ make tajwid hirup teh. Wah, da nyangamak cak abi gaduh. Wah, juga segala ditajong dia aduh, kumaha we geus kieu mah ye. Da nyawe cek urang oge. Hari geus kumahakeun deui atuh da nyati titah imam tarawih hari teu puasa mah. Halo, Robi. Kumaha we nya imal bener ieu mangke barudak ari tarawih geura. Moal teu digalusuran ku Haji eta mah geura aduh. Kumaha ieu nya carana ya Allah mubaranana ya Haji. Wah, aduh, Gusti, alo. Mer nepi ka ditajongan kitu. Wah. Astaga din. Aing kumaha nyadaranana nya itu Haji. Duh. Kumaha nya itu masih amak-amakan kene dia aduh. Kumaha ya soal mana ye menyangkut kana zakat fitrah ye. Bahaya lamun Haji Mayung teu zakat fitrah mah aduh ya Allah. Kumaha ye? Kudu badamikeun deui mah jeung DKM nih mah duh. Moal pi benereun. Soalnya masalah zakat fitrah ya mal bener ya Haji. Aduh. Haji, punten upami micen kuntung rokok untung kana saku ngebul.